ieu teh neangan pagawean meni hese, jol ieu teu narima, jol ieu teu narima. Ieu teh aduh kumaha nya. Kakek itu si gace enong rek ka mana nya? Urang minta antar ah. Cenong, naon di dieu? Ini iya dari jalan-jalan we. Abi milarian kerjaan, hadiah meni hese ku zaman ayeuna namanya. Emang bener ku zaman ieu mah hese, ieu boro-boro nu neangan gawe. Heuceu wae 10 tahun. Hayang dilamar eueuh. Hese teh. Cenong jujur hayang dilamar batu mangurkeun pagawean. Ya, ieu mah sarua kan ngalamar. Ayo atuh antar yuk, sugan di ditu aya yuk. Ya urang nyuhun gitu yuk. Ya, yuk. Ini udah banyak, Pak. Teh, cigana Teh Yun sama kodenya ada urang lila teuing nya. Ah, kembali lah ngamukna ku mangke we nu penting urang nepi itu saparin deui. Oh, can lamun Teh Yun mamak kumaha teh urang ngomongna? Ya, kiri di Pak. Mana nya ieu teh jam 11, emah teh geuningan nih. Datang-datang, pokona rek ditungguan di dieu. Lila-lila teuing nya. Ai neng Yuyun. Ditungguan tak tadi di ditu. Tadi abi teh mah Eci nungguan di dieu teh aya 11 menitan. Iya kan tadi nungguannya. Kan kamari jam 11 nungguan di dieu. Ya udah nanggo 10 menit. Yang teh lah, itu mah ulang beli sop buah teh. Oh, ya dah sama jos teh. Ayo atuh lah. Urang sabari ngasep Ah, ya, ayo. Ayo nama orang kadeto lah teangan. Ah, beceknya. Tahu tinggal di jalan apa. Ah, sepi euy bari ngajaga we. Mal. Lapang pastanya kan. Anjing. Video itu lucu kieu ieu. Cenah naon? Ngeri Bandung pantesan. Anyar ieu. Alah eta budak digubrageun. Anjing kemana? Lah. Komen. Mantul Kang. Bangka. Isin kieu. Alah, ampun. Anjing. Kocak alah. Iya. Kunaon aya si John tuh cenggiran si jalma nu kurang sasenok teh. John, kunaon aya si lain cenggiran sorangan si jalma kurang sasenok. Nah, ada gua. Lain kurang sesenok. Ini nge video. Video naon teh. Aing ningali. Seru ya. Kek. Anjing, goblok. Anjing. Paingan. Kunaon ari wah baca serian ciga nu kurang sesenok deui. Si lain kurang sasenok mah. Seru tinggal lihat tuh. Ieu budak anjing kubelegugna ieu. Sering banget. Ya. Gua kurang sesenok si Siriana lah. Tuturutan wae. Manya aing jangan muda lo si eta. Tadi gua kan bilang ka John gitu. Hah? John ciga nu kurang sesenok. Dibalikeun deui atuh. Sarua tuh meureun teu salah aja lah.
Beak datana euy. Terus lah daripada iya orang nongkrong gitu sesian sorangan si saya nyengat nu kero. Nongkrong di hareup nongkrong. Kemana? Nongkrongnya di hareup. Terbuka duit. Aing. Ah. Asa nyimpen loket tapi di mana di teh? Wah, tinggalin. Ah, di mananya? Alah, kumaha itu? Ah, kan baik ayo. Ayo. Mana ngajak jalan-jalan kami ini? Jalan-jalan ke mana ini nih? Ngajak jalan-jalan, ayo ngajak. Ya. Ayo apa kita? Ayo nengan duit gede. Loket. Kalau sore kajajanan we mending kudu duit sagala. Pada jajan kan itu ka jalan Jakarta. Jalan. Ayo sok buah tah si Mang Ojo sidinya. Jauh-jauh teh jalan-jalan kudu ka jalan ke Jakarta sagarupa. Tah, Si dia ge di Bandung ge aya nu enak. geus saliwang di wae. Lain ka Jakarta, ye. Tapi jalan Jakarta. Oh, Anu ayeuna teh di ruko gentah. Oh, jalan Jakarta. Anu di ruko Ya, Bandung Raya. Oh gitu. Ya sekarang ke Jakarta. Oh, Kalau oh. yang ke Jakarta mah jauh kali. Saliwang teh ayo iya emang bang aya resep. Ayo. Mama ya tuh receh mah. Jadi Coba, terus tuh. Mudahan we dinten aya namanya apa nya sing marema jalan teh. Amin. Iya dicekin ulang. Amin. Mudah-mudahan rezekina makin. Emang, yuk orang sok buah di situ yuk. di mana? Tuh, sok buah Mang Ojos, anu geus katelah sama mana? Aya gitu. Aya ayo. Ah, ngeunah moal. Mana? Ayo lah urang jajan cobaan. Pak, alisannya jam sakieu ieu teh. Santai we jualan mah. Jualan aja rumah borong mah. Nong kayaknya sok buah Mang Ojos teh. Oh iya. Mending istiga nu enaknya. Soalnya orang cobaan mana udah gampangnya. Ah, gimana? Pesennya duanya. Mangga Bu, mangga. Mohon. Nu seueur susunannya. Insyaallah. Cing mantep pokona mah. Mangga Ibu. Aduh, mantep ya nama maknya. Cing. Ya es krim lah. Dingin tiis. Nya atuh da es. Dingin tiis. Meni enak ieu. Wah, ieu mah bener. Sop buah Mang Ojos maknyos pokona mah. Teh, gimana sok buah teh? Nah, ieu tah sok buah Mang Ojos ieu teh. Oh, iya. Oh teh. iya, sop buah Mang Ojos anu katelah di Jalan Jakarta teh. Betul, mantap bisa. Ayo atuh. Oke, siap. Alhamdulillah. Pak, terus larisannya. Mudah-mudahan sih aya deui ya. Oh, teh, Pak, pesen tilunya. Sop buah mah. Siap. Insyaallah. Abdi mah hoyong seueur susu. Cuma tok seueur es mah. Abis mah ing manis, lebih manis abis. Asa apalnya tas orangnya udah rata pian mah anyarnya. Masih rasa enak. Oh, teh si rongkadnya. Asa apa? Kenal Iya tadi teh ngejalan-jalan haus. Ya, mending enak teh ieu. Sop buah Mang Ojos rasa cocok dengan naon. Masak abis ka dieu oge. Abis teh ngadangu di batur pokona es buah Mang Ojos teh. Bener. Tapi nadia nya teh nya. Heeh. Mang geus secara di abisan mah. Hah? Nya
itu tuh di Sokwa. Emangnya haus kan? Sebuah saya itu Mang Ojo terkenal. Ini mah haus. haus atau kaya. Kenapa lah bunga temukan duit mana emang? Ojos. 2. Mangga iya, mangga. Iya, dia orang susah ya. Bagian kali mangga. Ya, orang susah ya. Abi ditraktir ya, oh iya. Oh akang. Balik di traktir dia di mana sih? Oh, di dia we. Di dia, mah. mohon. Abi mah di take away jeung dibungkus. Oh gitu. Siap, siapnya bayarnya. Mama. Punten. Ah, nih, iya tah, iya nanti rodana tah, si pojok ke mana nya? Tah, iya tah. Pokoknya maknya, pokoknya pakai sepuah teh tah, di jalan Jakarta. Iya. Betul, mangga. Betul. Ya, nuhun Pak. Aduh, milu baki susu naoge ieu mah. Pak, betul Pak. Iya. Sebenarnya ramai pemerintah. Ah, iya, Mang Ojo pesen ah. Pak, mana Pak? Iya, Mang Ojo. Saya dagang lagi gini. Sok gitu. Dagang. Iya, sepuasna. Sepuasna ge manisnya, sepuasna ge manis, dan dagang lagi manis geuningan. Oh, jadi sepuasna nu manis. Dua wewe, Mang Ojo sah. Ada dibungkus di dia, Pak? Ada di dia, bila aku dibungkus. Ibu mangga cara lik, Pak. Mangga. Ya, siap Mang Ojo sah. Diantos. Ayo Mang Ojo. Siap, Pak. Ngobrol atuh bawa. Eta biar kulaleun ya di rumah. Nakok sawah. Dan teman di borong kayak kafe. Hah? Pamayarkeun nya. Pamayarkeun. Aku udah hujan. Pak, Ibu mangga. Wilujeng. Iya, iya susu Mas Nyos, nyari sepuas Mang Ojo. Iya. Ada apa pun? Ya lamun ini mah gula. Sokwa, sudah duit. Kang. Dia pang masih handlen dia. Pesan dia. Oh, harusnya sahabat Abi ya. Pejet itu Mariana, nanaonan atuh nyangka. Eh si Wa kumaha tuh? Tadi kasih Wa tuh. Kita mulungan si Wa. Sampai dah tuh mulungan gitu nanaon. Enggak mau-maunya. Bentok jadi kemana apa nih? Cerik Wanda doang lah. Es krim. Gua Mang Ojo mana mantap. Mantapnya mantap. Nah. Nuhun, Pak. Oh, si waraknya. Kirang nyanak dewe nya. Pesan dewe kirang mah. Baru masih kan lapar. Lupa anu ya nama barang tuang.